Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tepangkeun nami abdi geus ka Maulida sareng ieu rerencangan abdi Siti Fauziatul Mukminah. sataacana hampura bilih ngaganggu waktosana sakedap abdi sareng rerencangan dipasihan pancen ku guru bahasa Sunda di sakola. Seueurna kedah wawancara saurang petani. Nah ari bapak ibu tiasa abdi wawancara sakedap. Biasa enggak. Hatur nuhun Pak. Mangga langsung bae abdi kawitan ngawawancaranya Pak. Ari nami bapak saha? Pak Oma. Pak Oma. Bap tos sabaraha lamina bapak jenteng petani. Anes petani dari gaduh sawah nangan cuman jadi ilah icalan pare meseran pare gitu. Kunaon bapak langkung milih janten petani dibandingkan pagawean anu lain? Nah, sistem namanya berarti lebih ringan lah daripada digawe nu sajen berat panayeun mah itu sambil panagan terlalu diporsil gitu. Nyantai lah. Salami janten petani naon bae resiko nusuk di alaman salami jadi petani? Nah, masalah resiko mah ya maksudnya karena kondisi badan apa karena kondisi pertanian gitu. Pertanian. Nah, pertaniannya kadang-kadang mah menjadi petani teh mah kadang-kadang anu nyawa lupa gagal. Nah, misalnya gitunya. Iya. Ya, kadang-kadang dengannya lamun beruntung ya untung. Masalah kami mah nya di bang dagang ai keruntung gedenya gede. Anes petani dari gaduh sawah nangan cuman jadi ilah icalan pare meseran pare gitu. Kunaon bapak langkung milih janten petani dibandingkan pagawean anu lain? Nah, sistem namanya berarti lebih ringan lah daripada digawe nu sajen berat panayeun mah itu sambil panagan terlalu diporsil gitu. Nyantai lah. Salami janten petani naon bae resiko nusuk di alaman salami jadi petani? Nah, masalah resiko mah ya maksudnya karena kondisi badan apa karena kondisi pertanian gitu. Pertanian. Nah, pertaniannya kadang-kadang mah menjadi petani teh mah kadang-kadang anu nyawa lupa gagal. Nah, misalnya gitunya. Iya. Ya, kadang-kadang dengannya lamun beruntung ya untung. Masalah kami mah nya di bang dagang ai keruntung gedenya gede. Keruntungnya leutik parena bagus berenang petani teh meureun untungna gede. Iya. Mungkin parena kurang bagusnya untungnya leutik kadang-kadang meureun ieu nantah amun teu kalah teh mah nombokan min gitu. Kumaha carana eta padi teh henteu rusak Pak? Nya dirawatan leres-leres gitu. Masih misalkan obat nano ieu karena tah anu saimbang jeung tinu pengolahan pare gitu. Pada waktu nyemprot kudu make waktu seperti seminggu sekali gitu. Nah Pak sakitu bae panginten patarosan anu tiasa didugikeun hatur nuhun karena waktos jawaban sareng sadayana anu parantos dipasihkeun ka abdi sareng rerencangan abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.